Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang nada nyuhunkeun pitulung Gusti Yesus. Gusti Yesus juru salamet abdi sadaya, dina dangat ieu abdi sumujud ka ama, abdi bade ngalenyepan pangandika Gusti. Mugi abdi sadaya tiasa ngaragebkeun sareng ngararapkeunana dina hirup sadidinten. Hatur nuhun nya Pangeran, parada ieu disuhunkeun dilebet asmani Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Nalungtik Hirup. Dumasar kitab Jabur pasal 17 ayat 1 dugi ka ayat 8. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu katilu anu unggulna kieu. Gusti uninga kana eusi hate abdi. Gusti sumping wanci wengi, diri abdi ku Gusti parantos ditaliti. Kapendak teu aya kahayang awon. Abdi tara nurut kana timbalan Gusti. Kadang-kadang urang kajebak di pusaran kahirupan nu ngabenerkeun hal anu salah. Hal anu salah upami terus-terusan dipigawe biasana karasa janten bener. Contona, kebiasaan henteu make helm upami naik motor. Eta dianggap lumrah jeung bener. Loba jalma nyangka henteu kudu make helm lamun teu ngaliwatan jalan raya. Sarta aya rupa-rupa alesan sejen pikeun ngabenerkeun eta kalakuan. Padahal urang sadayana uninga pisan yen pengendara motor teh kudu nganggo helm. Paneda anu disanggakeun ku juru serat Jabur dina naskah Alkitab dinten ieu teh hiji paneda anu wantun. Juru serat Jabur wantun ngadeuheus ka Gusti. Sanajan anjeunna kersa diuji ku Gusti, nanging nyuhunkeun oge pangraksa ti mantenna. Anjeunna naneda supados Gusti nalungtik kahirupanana. Sangkan langkung hade sareng merenah di payeuneun mantenna. Hayu urang tumut ka pilampah juru serat Jabur. Ulah hilap nalungtik diri. Unggal dinten naneda ka Gusti, naha tos leres-leres nyanggakeun hirup urang ka payeuneun Gusti. Naha urang gaduh waktos kanggo nalungtik kahirupan urang. Hirup di dunya ieu anu riweuh tur serba gancang. Sok ngagerus urang ku kasibukan nepi kahilap nanya ka diri urang. Naha sadaya anu dipilampah ku urang teh tos merenah di payeuneun Gusti. Hayu urang naneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinten ieu. Abdi sadaya diemutan supados henteu hilap nalungtik diri. Dina pananda abdi sadidinten mugi tiasa nyanggakeun hirup abdi ka payeuneun Gusti. Mugi naon wae anu dipilampah ku abdi teh tos merenah di payeuneun Gusti. Atur nuhun Gusti, pananda ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmani Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulubiung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.